pusing. Gua aja pusing kalau mau iya kebuka duit. Jatah warung can betaan, Bos. Kan pugu. Terus dia gerak itu berangkat ke pentannya. Siap, Bos. Aku silakan itu lompang tak ajakan sekebotanya. Kebo, coba ilu. Siapa yang tadi tuh? Munai nanan bebejakai. Tuh. Kira mulai naon bebeja-benya. Siap, berangkat. Eta si eta. Saya jatah bos burut mana? Penta warung mana deui ya? Tahu yang penta jeung bos burut. Mang, mana jatah bos burut? Mang, pan 2000. Emang kudu seberapa, Ceng? Depan mang 2015 naik. Bal amat cara kayak penglaris, Ceng ya. Mang, mana jatah bos burut? Gata naon, Mang? Mang, jatah bos burut. Bae Mas ya. Mang. Woi, coba di hotspot yo, HP yang jauh paketan. Naon dia? Beli makanan. Lu hotspot bae. Parah amat deh. Coba dia paketan lu. Apa ya? Boleh ke sama dia. Susah lumayan jeung bos burut. The kid with my kids main one money with summers. Hari siang ngomong nang itu, buat teka hati kusungut aing. Sungut apa telinga? Enggak bukan namanya kepala kayak budak letik. Up. Ayo Mang. Coba eta ceng, aing naon sia ti tadi ngeper duit bae, ngabadag. Budak letik mah pamali ulah neger-neger duit loba. Ieu teh nyaho aing kuda bos burut. Setelah loba abang kadeakeun duitna. Aduh, kumaha ieu? Nulin yuk kalau nalon. Lah gua amat tulak di jajanan. Ih, tenang bae, bakso Daud Maya. Bo. Si tuyul kebal amat menang temu kunanya. Kadi ieu mah namun aya gampang. Kurang uruskan. Aya si gendut ieu. Si gendut ke mana? Di ieu pasti nama nganjang si anjing ieu jadi anak bohong, ponjang-anjang bae. Tuh di bere pelajaran eta. Sakolahkeun mah kitu nya. Oh, sakola kan ke orang. Ih, dia. Aduh, pusing duit aing dicokot. Aduh, pusing duit aing dicokot. Naon. Bos, duit dicokot udah leletik. Dokotik mana? Tanya mah bos, udah letik tiluan. Bagus ke. Bo. Bener dia. Bener tuh. Bener. Cobain telepon si gendut. Telepon si gendut coba. Arek. Lunjak at pasti nama anak bos si gendut kayaknya teh nuker kamar itu ya. Dek. Aduh, komandan. Halo, komandan. Oh, Dut. Naon? Iya si Tuyul. Tadi kita minta jatah warung wae, terus aya nu malak cenah di jalan. Coba rada di tangan, bawa ka dieu. Lalu nya kita dicicingkeun mah. Geus gampang kayak kuing tangan budak aingna. Nyin masalah bae eta budak lieur aing. Coba tah ka dieu nya. Yuk siap komandan, siap. Kayak kedeng tangan heulan budakna nya. Geran ya. Ulah rese. Siap. Yuk. Neng, arek neangan anak buah heula nya eta boga masalah budak. Ih, karena sakeudeuh. Sakeudeng doang, Neng. Ulah kebel-kebel ge nya. Oh, berangkat heula nya. Cium heulan ge, Neng. Imbu. Ih, patutna. Nya naha. Oh, Neng, berangkat heula nya. Bagus. Haruh, kamararana ieu anak buah ku ngalunjak-lunjak teuing nyusahkeun bos bae. Ya itu tuh anak buah aing. Hei. Ya, tadi mak budak letiknya dari ya. Tuh, Saya lu jeung aing. Ayo bae. Main kemana? Tadi tutup. aku teh. Bos, si lain budakna yo. Eta lain tuh yo budakna. Eta lain. Oh, Eta bener. Sikat.
Sikat kan itu. Coba dari derongkok. Coba dari narantung. Mana dari duit bos aing? Pan sekian doang dia. Ini kami kabar ke dia. Apa? Dia. Kali diuk dia na ya, diuk yo. Bare gaji si eta tah. Ya gede dia. Coba bos minta duitnya. Ting naon dia? Yang ngaranda. Yang ngaranda. Yang ngaranda. Gagah amat dina karangda. 2.000 nya. Bare tah nu gede tah. Ya geus 20.000 dia. Ya aing 12.000 awang geus Sudah mabur ya gitu Mabur, mun naon gitu, bae karang jadinya. Bae jadi ka aing mun naon. Naon. Astagfirullah dia tuyul. Udang dia Udang bener. Lu kira numpang dia kan itu.